Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di baraya sadayana sareng kibuyut atuh urang teh lami pisannya tepat tepang mangga turang pedar ieu lalakon nyaeta Mustika Pancawarna. Mungkin ayeuna teh anu bagian kelimanya baraya sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan we langsung ieu jejer carios Mustika Pancawarna bagian kalima hasil karya cipta Jody Sakawaruga. Bunga Bake jeung si karma anu gawena ukur bangong mancrong ningalikeun anu galungan ningali baturna rubuh langsung duanana jeleng lalu catan ngahadang eta si Jajaka. Si karma langsung nyebut ngabuleutkeun kepelan leungeunna bari rek niat rek nonyok kana dada eta si Jajaka. Orokaya si Jajaka lain jalma ata-ata. Si Jajaka ngagiwar bari ngagunakeun jurus kerong ngampih sukuna nu kabelas kencang merakeun kana dada si karma. Tayona si Jajaka terlalu lengah manehna fokus ka si karma. Si Bakling liwet ka tukanganna si Jajaka manehna babuk make awe kana puruk si Jajaka. Atuh teu ampara deui si Jajaka ka ieu mah kalengahan. Si lain itu peta teu ngabongoan tuh euy belut teh. Walah belut mah kumaha aing we lah, nu penting mah meunang. Sok sia maju jeung aing lah. Temen disarwakeun aing we jeung si Oy mah teh. Sok lah nu penting mah kumaha we carana belut mah lah. Cek si Bakri bari bangun seuring ngeunah naker ningali eta lawanna keur huniang budak. Tapi kitu pertama euy lain lalaki langit lelang jagat sinatria mah teu kitu. Walah tong loba ngomong lah, hayu maju lah. Seput si Bakri narajang deui bari ngamankeun eta awi tongkatna dibawa ku manehna. Maksudna rek dibabukeun kana sirah si Jajaka. Namun si Jajaka kali ieu mah teu kabongohan dalawan aya di hareupeunana. Atuh si Jajaka teh langsung ngagilek saeutik eta tongkat nu rek dibabukeun ku si Bakri. Lain jelema jore-jore mah pasti beunang kana pugu ceulina eta Jajaka. Namun si Jajaka kekeluar bari ngagunakeun jurus monyet ngemil bari leungeunna ngajengut kana pugu si Bakri dan heak si Jaki ngagdang-heak. Hiu heup leungeun si Jajaka ngahambek kana cukang irungna. Si Bakri awakna geblak ka tukang. Jajaka teu micieun waktu manehna langsung nusul bari ngacecep eta awakna si Bakri. Tapi si Jajaka ngarasa aya nu ngayuk kana pungceulina manehna langsung blok tos atuh tonyokanna si karma teh ngaplos. Dayeuhna tari tadi teh si karma teh keur ngadodoho lengahna lawan. Tapi danganna si Jajaka lain jalmana jore-jore manehna ngarasa aya angin nu ngayuk rek ngahebatkan pungceulina. Atuh plos eta tonyokanna si karma teh ngaplos. Sabat tonyokanna si karma ngaplos bari ngelok teh sukunna si Jajaka ngajecekeun kana kekemplongna si karma. Atuh si karma teh rada bongkok ngahan beuteungna anu ngarasa seugel kana angan. Sawang si karma bongkok doyong ka hareum ku si Jajaka teh antap parah dibabuk punukna langsung kuburan. Atuh nilihan kana si Bakri. Waktu duana narek muniang harudang si Jajaka langsung si
Jajaka luncat bareng ngajejeken dua sukuna kana tonggongna si Karma anu keur patumpang tini atuh barang ogerek muniang si Bakri kateuneuh ku awakna si Karma alah nanaonan euy malah bekoleran kitu tuh juga budak bolon pisan udah waduh tanu duaan beuki amak ngadengi si Jajaka Sumar langsung duanana kurinya duanana mesat kubang bari sepuluh dua bedog nyerocos congonarat nojos kana dadana si Jajaka segera melok bari terken sukuna ngababat kana suku si Karma jeung si Bakri kali ieu mah si Karma jeung si Bakri refleks menena loncat keur ngaceceupkeun sukuna kana beungeut eta si Jajaka atuh si Jajaka rada lena kali ieu si Karma jeung si Bakri teu waktu manehna langsung nyepakeun sukuna si Karma jeung si Bakri kekerepengan tayona duanana sukuna diadu barang waktu najongkeun sukuna duanana ka eta beungeut Jajaka si Jajaka koprol atuh suku si Karma jeung suku si Bakri teu kuda lawan malah kena suku si Bakri suku si Karma diaradu pamirsa langsung si Jajaka muniang udang parjeun nahan napas turun sok sia keprukan kabeh ilmu maneh cek si Jajaka kali ieu mah rada ngos-ngosan maklum atuh diuruk kuduaan karek ge si Jajaka keur napas eta nu duaan teh geus langsung nyebrut teuing nyerang ka si Jajaka lamun sia lalaki langit lalanang jagat ya tahan dong aya bedog si Bakri nyerocos nojos kana dadana si Jajaka ngakiwarkeun ngakitek saeutik awakna bari ngembatkeun leungeunna meupeuk kana leungeunna anu nyempengan bedog si Bakri murah bedog si Bakri siku si Jajaka asupana beungeut si Bakri seroton si Bakri nyang ngieu bari nyempengan irungna anu ngucur ku getih teu parah deui si Jajaka nusur tebus bari nyajongkeun sukuna kana pujeunna soloyong kurang si Bakri lumpuh Muria si Bakri kudang deui bari nyokot bedogna anu tadina murah langsung saput teuing nyebrut ka si Jajaka bedogna dihebatkeun sebelah kencanna ceulina si Jajaka lakolok dayeuhna waktu si Bakri nyejoskeun eta bedog kana beungeut si Jajaka di tukang si Jajaka ngarasa aya angin nu mahyuk nyatana si Karma oge ngambatkeun bedogna atuh barang si Jajaka ngalok eta bedog si Karma keuna kana beungeutna si Bakri getih keluar tina tarangna eta si Bakri atuh ningali kitu si Karma asa ruas soloyong kurang si Bakri kapiuhan bakat ku ngarasakeun kanyeri beungeut na ngucul ku getih hampir rampung irungna si Karma ningali kitu manehna ruas ret ningali si Ohim masih keneh ngajolopong teu udang-udang bunatak ku si Karma melompat mampet ka belah kiri tayona si Karma ngarasa ruas ningali si Bakri nu ora-oran ku getih tina cukang irungna bari jeung manehna sieun deui ku si Ohim manehna lumpat tanpa tujuan ka belah kidul ting rek ka mana si Jajaka oge atuh ngarasa ruas ningali kaayaan kitu ningali si Bakri anu ocor-ocoran ku getih tina irungna manehna langsung muliang udang nyamperkeun kana si Bakri dibawa digolerkeun di tempat deket warung Nabi Oji jeung si Ohim dihijikeun jeung si Bakri di dinya si Bakri oge kapaehan antukna bakat kunahan ka nyeri eta irungna ngucur getih si Jajaka talatah ka Bibi Oji sangkan ngarawat eta dua jalma bari jeung si Jajaka mere duit keur ngarawat eta dua jelema si Jajaka geus mayar kopi jeung dahar ka Bibi Oji pamitan manehna mah truy weh rek nuluykeun lalampahanana tapi lamun aya naon kira-kira susul we ceuk si Jajaka Bibi Oji mung biasa angguk-angguk
sababi oce geus ngarti eta jajaka tereka aki ukri pasti lamun ayana naon mah bakal ngabejaan ka si jajaka. Cag pamirsa lalakonna ieu carita si Bakri jeung si Ohim anu kapaehan. Acana urang teraskeun ieu carios pamirsa. Cag urang teuneun heula dihaneuleum sieum paragi nyokot ningalkeun mangsa datang urang sampeurdeuk hapunten baraya bilih aya cariosan anu lepat anu blepotan maklum tos lami ieu teh tara ngadongeng kibuyut teh nya atuh cag urang sakieu heula ayeuna mah. Mudah-mudahan enjing pageto urang ditepangkeun deui kana bagian anu kagena masih tina lalakon Mustika Pancawarna. Sumangga pamirsa kibuyut bade pamit. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.